Warahmatullahi wabarakatuh. Kasaturkeun hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaran dan Kulon nuju diayakeun kagiatan diajar barudak jurusan motor Erekpong nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kawirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sakolahan, manehna dagang nasi tutug, oncom jeung titit balado. Pangaos 15.000 Bu, cek Muhammad Kosasi ka salah sahiji guru anu kapintang ku daganganna. Amai oge hoyong atuh kasep si guru bahasa Sunda kenalan ka budak lalaki nu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga Mai, tembal Muhammad Kosasi tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuan pun untuk jaga guru bahasa Sunda bari ahong tay kayun mamalah 15.000 mohon Mai. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.